lauk asin di negara Aceh hayang kawin atuh mabah hayang kawin 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 mabah acing hayang kawin umur geus 27 malikana jadi isin ka tetangga isin ka babaturan mun kaluar rosok loba anu ngolokan cenah acing teh telaku cenah teh bujang labuk mana keur nyeri huntu sok hayang bae ngababuk kararaseuh hate bawana hayang marah bae mun ngadenge kitu asana dilalewe pokona mama abah acing hayang kawin teu bisa diririkeun geus tanggung ararisin kumaha carana usahakeun ma abah reka jual kebo atawa reka jual sawah geus kancolah ieu hirup geus teu ngarani gaya geus kacaprak siga kadoang jurig mun teu dikawinkeun acing mah bakal pundung ulah kaduhung lamun kabogoh jadi melendung mabah hayang kawin 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 acing teu hayang ngadenge alasan tos lebaran haji pokona kudu hajatan acing hayang kawin hayang geura kawin nganggur teu masalah nu penting mah kawin ayo mah abah urang ka imah awewe na isin acing geus sering ditegur ku kolotna rek tanggal baraha tempatna di mana ayo geura jadikeun ulah kasasaha tong ngondang-ngondang lamun urang teu boga duit cukup bare saleuit bari jeung sesa beurit ngarah irit hirup masih kudu diudak tampang birit teu sanggup moal jag-jag mah abah acing meta hampura lain maksud acing haliwu ngageura-geura lain acing maksa acing ngenukur ngeukehan acing hayang kawin sok geura modalan mabah hayang kawin 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 kulantaran umur acing makin kolot makin hayang ngarasaan eta nu ngaranna ngejrot doang ngabangeuna tapi sumpah saumur bulan hulu can pernah najan acing like boy kuda ganti awewe pernah dagang ngasoy sabari nganggonte mbak abah pasti apal acing mah budak banget dikerak kawin ke ngarah hirup acing bener geus cukup budar ide acing geus seueuh kulit nu kieu nu kitu geus ngarasa tinggal kawin lain rek nyusahkeun lain hayang ngasupkeun acing mah rek maksa lamun mah abah teu mikeun sugan jaga acing jadi bapa nu hebring mere incu rajin mantuan ngubah piring teu kudu diiring nu penting salamet acing hayang kawin mah abah kudu inget mabah hayang kawin 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 mabah hayang
tangga tetangga izin ka babaturan. Alhamdulillah geus kawin. Alhamdulillah geus kawin. Alhamdulillah geus kawin. Alhamdulillah kuari acing geus kawin, geus boga resiko meuli beas uya jeung mecin, geus moal isin-isin sanajan gawe pabrik, kurangan loba ulin pulang gawe langsung balik. Ingat omongan ma ulah sok lalawurang, ngaranna rumah tangga eta kudu dijaga, jaga sagala-gala tong dianggap lalagan, sebab ayeuna beda lain zaman bobogohan, lain sauk tu mere jajan tapi kudu nafkahan. Lare kumaha deui da eta geus jadi kewajiban aceng nu jadi salakinya nanggeul pamajikan da eta mah geus pasti. Lain aceng lemah, lain sieun pamajikan, buktina masih bisa nyieun lagu lalagan, ti lagu tentang beka sampai lagu tentang cinta. Ieu lagu memang ngasal tapi nyieun mitoha bangga. Alhamdulillah aceng geus kawin, wasyukurillah kuari mah moal isin. Alhamdulillah aceng geus kawin, wasyukurillah kuari mah moal isin. Alhamdulillah wasyukurillah aceng kawin teu ngarepoteun mah jeung abah, teu ngajual gabah, teu ngajual sawah, sanajan teu mewah tapi hasil jerih payah. Ibarat uyan ulah sana asin, ulah sok gagabah kudu geus siap lahir batin. Ngaranna kawin eta lain lalagaan, geus loba contoh kara kawin loba nu bubaran. Cenah mah keur jaman, cenah ujung sulit, ulah sakera kuari mah jaman duit. Dasar bebenyit ngempona hayang nyambit, nu kitu mah teu bener ngan saukur ngararajit. Amit-amit ulah ngalah ka anak king, sanajan loba duit nu kitu mah teu laku dicontoh. Nu kitu mah ngisinin intina mah ieu lagu aceng nu geus kawin. Alhamdulillah aceng geus kawin, wasyukurillah kuari mah moal isin. Alhamdulillah aceng geus kawin, wasyukurillah kuari mah moal isin. Alhamdulillah geus kawin. Alhamdulillah geus kawin. Alhamdulillah geus kawin. Alhamdulillah geus kawin. Alhamdulillah aceng geus kawin, wasyukurillah kuari mah moal isin. Alhamdulillah aceng geus kawin, wasyukurillah kuari mah moal isin. Alhamdulillah aceng geus kawin, wasyukurillah kuari mah moal isin. Alhamdulillah aceng geus kawin, wasyukurillah kuari mah moal isin. Ja aceng geus kawin. Woot woot, doni re restu mi mira doni restu mira eta kabeh adik kakak kardi kiki kipli kuku kubil kardi kibi kubil eta anak nama kidi. Dasaharan jadil budak nama marahan, kulantaran aing nyanyi kunaon mamawa aran, padahal lalagaan kunaon di alah hate. Cenah aing sialan kok dalam kurang gawe, selalu bae bos ulah waka marah heula. Kunaon aing ngacaprak kulantaran beak tema, bingung rek nyieun judul segala enggeus aya, terpaksa aing nyanyi mamawa ngaran sia. Aing masare amun penting keluar sigap ngalung wewe ulah kowe gitu bae mari hese nyiaran gawe burang-burang. Aing masare amun penting keluar sigap ngalung wewe ulah kowe gitu bae mari hese nyiaran gawe. Aing sare lamun penting aing melek, batur mah sibuk gawe aing malah sibuk ngerek. Hirup ngarap dewek cenah mah teu ngajalur, loba anu ngaledek tapi aing moal mundur. Kadoang mundur-undur asup ka jero liang, tilok ngadenge ke batur nu penting mah aing senang. Tilok loba kahayang lamun aing teu boga, tapi mun masalah bigang aing mah ulah ditanya. Di mana ge aya tapi poho ngaranna, saking kulobana aing kanyahoan belangna. Loba anu nanya ieu lagu naon judulna, ngacaprak ka mana lirik ge sakapanggihna. Aing kudu kumaha ngajawab pertanyaanna, kudu aing ge bingung mari sebeuh mikirana. Sagala-gala aya asal sarua ujungna, nu penting
cinta Saukur carita tapi nanu henteu nyata. Ieu lagu lepas tema lirik nasa aya-aya, chorus nata taler pas ngerep nata kidul, lirik asal nempel nyanyina oge amburadul. Hampuranya dulur maklum tak karak belajar, tercerekas batu suara nama dihambar. Ibarat hakan meureun aing kurang uyah, geus pasti tiis rasana geus pasti moal ngeunah. Geus teuing laheureun letah mun diomongkeun, penting ngacaprak ketimbang ngomean sabung. Aing ngasare amun penting keluar sigap kalong wewe udah kowe gitu bae mari hese nyiaran gawe beura-beura. Aing ngasare amun penting keluar sigap kalong wewe udah kowe gitu bae mari hese nyiaran gawe beura. Aing ngasare amun penting keluar sigap kalong wewe udah kowe gitu bae mari hese nyiaran gawe beura-beura. Aing ngasare amun penting keluar sigap kalong wewe udah kowe gitu bae mari hese nyiaran gawe. Maklumlah studio na masih kene amatiran, temenang nempo ruang kosong langsung jojoakan. Geus moal keturutan pokona mah ayaan, batur mah di studio tapi yang nyanyi di lapangan. Tapi teu sembarangan moal elek kumang bidek sanajan di lapangan lagu aing tetep elek kadoang kue apem anu rasana legit. Aing masih hip hop kene moal mantap sampai leungit, cuma rada pabelit ku sibuk nyiar duit nafkahan anak pamajikan. Tapi ujung sulit kadoang si parewe harus lagu ditiup rek kumaha deui ieu geus kabutuhan hirup sanajan teu asup berbeda jeung maneh selama aing hirup di pop aing moal pae. Aya kene aing balik deui rek kacaprak deui moal repe hampura ka haji kagandengan deui. Aya kene aing balik deui rek kacaprak deui la lamun teu ngarti mending tutup jeuleuh. Hampura ka sadaya aing make basa Korea lirik rada sanganu ngadenge pasti hewa tapi kieu ayana arek kumaha deui ieu saukur karya moal mantap asup pipi nu penting mah hiji aing cicing lain teu bisa tobel kenyieun lagu maneh geus loba anu nanya mana lagu anyarna apakah geus vakum kumaha ieu kabarna apa di hip hop geus parem langit maneh ceudeung galuduk ting durilap aing masih perem batur mah geus siap-siap lain aing hulap santai mending udah kopi tarik gas langsung tancap moal make basa basi dengekeun ka haji aing masih aya kene ngaluarkeun lagu deui aing moal repe hip hop aing mah geus kental parulukeun sangu wadang ulah poho pake sambel. Aya kene aing balik deui rek kacaprak deui moal repe hampura ka haji kagandengan deui. Aya kene aing balik deui rek kacaprak deui la lamun teu ngarti mending tutup jeuleuh. Lamun teu ngarti mending geus dengekeun bae aing keur nyanyi jalain keur moe pare ulah cicing bae ngalamunan anu teu jelas nu penting mah ulah sampai naik eta harga beas rada teu waras hampura lamun teu nyambung laguna rada keras teu doang film tersanjung terus bersambung mani loba episode na ulah bingung nyanyi bareng ya dengekeun laguna judulna aya kene aing ngacaprak deui aing mah moal repeh najan sok cakadan ka haji cenah aing garandeng berenyana kaganggu suara tos kaleng rombeng cenah aing teu nyiku manya piraku geus moal di pikiran nu penting mah nyieun lagu lanjut deui jojoakan lajan rada ayaan gangong sasangu remeh saukur ngabejaan aing mah masih hip hop kene. Aya kene aing balik deui
Daun kangkung, daun gedang, lain inggung, lain lantang. Daun kangkung, daun gedang, lain inggung, lain. Gimana abdi kudu kumaha, kumaha yang gerak berboga majikan, tapi ulah usaha satu galayangan. Badan kabana ieu abdi kudu kumaha, kahayang loba tapi bawa anak hulap jasa, hulap rek usaha, hulap rek barang siar, kumaha rek boboga kumarek jadi jalma beunghar meureun abdi ka sasar, boga ka hobina beda batur geus ka Amerika abdi masih di Cisoka meureun beda jasa, hirup eueuh kamajuan batur geus nyieun kapal ieu masih nyieun layangan, bodo amat lah lieur hulu mun dipikiran, mata kalapahan moal mata katurutan, nu penting teu kalaparan, nu penting mah abdi happy, nu penting teu kekurangan tina rokok jeung kopi teu kadoang balot teli teu kadoang soal eta manehna mah tarang ngopi apalagi ngarokok tarang ngadahan sembako meureun bae jelema boga teu kadoang abdi hirup nu loba tanda tanya. Gimana abdi kudu kumaha, kumaha yang gerak berboga majikan, tapi ulah usaha satu galayangan. Yang ieu hirup pasaka doang oleh kos doang mentang layangan ajuna eta pegat menang pegat jauh pasti moal watakan balik deui hirup kuloba ngeluh hirup kos anu teu kaharti asa kadoang impi aduh teu nyarambung asa naik komedi horengan mah mabok kacubung pikiran ngalalayung kos jelema anu linglung loba teuin murung kadoang jelema geuring nangtung tulung-tulung ieu kudu kumaha cenah hayang boboga tapi teu daek usaha loba ti dituna duit loba datang sorangan di mana sarehat lamun teu diteangan loba teuin kahayang tapi duit teu kabel kumaha arek senang nu aya malah ngacak lain lalagaan geus cukup sampai di dieu hirup pengangguran tah karasana kos kieu. Gimana abdi kudu kumaha, kumaha yang gerak berboga majikan, tapi ulah usaha satu galayangan. Gimana abdi kudu kumaha, kumaha yang gerak berboga majikan, tapi ulah usaha satu galayangan. Riong Sumber Sudeka Bapak membantu beta di rumah. Memangnya kenapa? Sampai ngomong aku ya. Aduh, ini selek. Ul. Naon jas? Ada yang ngebeja eta anak teh timol dongdotnya. Deh, bener sih jas. Aduh, reungit eta reungit giang pokona mah. Pengen tanegit kebon. Tah eta kan heuh. Senyawa lah. Ayo be atuh urang tanyakeun be jam burger ka awewe lah. Woi, loba reungit, beurang penting manis sara reungit. Reungit ieu lain reungit sembarangan teu mandang hujang, nu penting aya duitan. Woi, loba reungit, beurang penting manis sara reungit. Reungit ieu lain reungit sembarangan teu mandang hujang, nu penting aya duitan. Sing hade bisi dicocor reungit, kudu modal gede jeung kudu loba duit. Nu kieu mah penyakit ulah sampai di degetan ngeunieun dompet rajit. Tuntung nama bebe akan teu cukup ngajual gabah teu cukup sawah sapetak nu hade ulah gagah baja moal mempan ku wapak najen sampai hulu botak najen sampai kebeling modalna lain wapak ngan saukur mawa Fortuner hadeuh lieur beungeut kaset ku ari teu jaman reungit ieu mah pinter hayangna nu aya duitan teu peduli najan kolot teu peduli najan peot nu penting mata melotot dompet teu langsung distrobot jadina hayang sewot bawaanna hayang marah bujang eleh ku kolot nu kieu mah waduh parah jaman jadi edan ieu jaman tabelit reungit ala batak setan mun nempo nu loba duit. Woi, loba reungit, beurang penting manis sara reungit. Reungit ieu lain reungit sembarangan teu mandang hujang, nu penting aya duitan. Woi, loba reungit, beurang penting manis sara
deui ka tema ieu lagu loba reungit lain lagu sirem lada hampura kasadaya lamun rada kasinggung dengekeun heula laguna dijamin moal kaduhung ja moal mantap ngalendung paling genyieun gedeg aing mah moal nanggung sok dengekeun ku sia habek momen salah saha sia boga kalakuan percuma beungeut geulis tapi ahlak jiga setan bakal di perapatan cenah nyiaran mangsa bujang nu eueuh duitan moal mantap ditanya waduh kabina-bina ngusap dada bari ting bating ulah sampai tak budak kalaka anak incu aing bisingku bising moal mantap saala-ala najan hulu pusing moal mantap bogokan sia najan sia maksa aing mah moal daek lamun tetep sia maksa ya terpaksa aing colek woi loba reungit berang penting manis sara reungit reungit ieu lain reungit sembarangan temandang bujang nu penting aya duitan woi loba reungit berang penting manis sara reungit reungit ieu lain reungit sembarangan temandang bujang nu penting aya duitan woi loba reungit berang penting manis sara reungit reungit ieu lain reungit sembarangan temandang bujang nu penting aya duitan woi loba reungit berang penting manis sara reungit reungit ieu lain reungit sembarangan temandang bujang nu penting aya duitan. Aduh. Zia Nyala sulu Yo cek laju bae mimitian otak mulai ngaco deui kulantaran tadi nempo awewe make rok mininya montoknya gelisnya herangnya demplon malohok ngalamun ngahayang kos jalma nu baloo rada selon pikiran geus mulai ka mamana rada bahaya mun kieu urusan kudu kumaha aduh lir minta ampun piraku aing kudu ngacak-ngacak ieu sabu hayang ingkituan tapi teu kasampean manih henteu lawan menurut nafsu setan kabeh kapoekan geus teu mikir ku kumaha nu penting mah bisa nurutkeun eta kahayangna sagala cara pasti bae dilakonan supaya bisa eta nu kikituan ulah diturutan nu model kos kitu aing lalagaan nun saukur dina lagu aing hayang jasa manisan senempuna hayang muka celana singsakeun rok minina aduh aing hayang jasa manisan senempuna hayang muka celana otak mesum judulna neng make rok mini ya otak manisang sangurat letih nyeri bagian handap jadi puyeng manikeun paleng aing jadi hayang jasa sok hayang ngalalagana sabari muka calana aduh neng geura-geura atuh mani teu paruguh hayang geura ngalah suduh kaburu dan subuh ulah sok nyieun ribet urang burung busuh pake gaya alasat sepret pake pret prok 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 terkudu dipelet langsung bae disodok nyumput di pojok-pojok ulah sampai kanyahoan sok geura tuturkeun hayu neng ulah ogoan urang dodokteran tapi nangeun duaan ulah lolobaan bising ke kabablasan otak mesum judulna ulah waka kama mana dengekeun laguna ulah hewa ka jalemana aing hayang jasa manisan senempuna hayang muka celana singsakeun rok minina aduh aing hayang jasa manisan senempuna hayang muka celana otak mesum judulna aing hayang jasa manisan senempuna hayang muka celana singsakeun rok minina aduh aing hayang jasa manisan senempuna hayang muka celana otak mesum judulna aing hayang jasa manisan senempuna hayang muka celana singsakeun rok minina aduh aing hayang jasa manisan senempuna hayang muka celana otak mesum judulna. Aduh, pakai acara pai dia korek. Coba geh minta ruha. Di ngopi bae lah, Lur. Ngopi
ieu aing ngider nyiaran pagawean ka dieu ka ditu nitipkeun lamaran sugan wae aya anu jitu lanjut nongkrong di warung digigir pabrik popan lajuna aing nimbrung nanya sugan aya lowongan dia memilikan ngaranna ge bari nyiaran info mun teu kitu moal ngebul eta aing boga bobogoh hambur kejo tapi hasilna malah nihil pas aing ka jero malah ka aing diusir woi pasapam ulah marah heula woi pasapam dengekeun aing heula aing arek nanya aya lowongan apa eueuh turunkeun ge heula eta pameupeuk ya aing lain maling aing ukur nyar pagawean sok hayang ngatap piling teu nyawa aing keur capek kapanasan acan aya titik terang masih poek ngabalebek hirupna loba kahayang hanjakal duit tegabek dapur oyak ieu kapten beas-beak asana kurang sajen nasa kurang paten padahal geus usaha hider ka dieu ka ditu tapi can aya hasilna tacan aya titik terang masih poek ngabalebek hirupna loba kahayang hanjakal duit tegabek dapur oyak ieu kapten beas-beak asana kurang sajen nasa kurang paten padahal geus usaha hider ka dieu ka ditu tapi can aya hasilna aya titik terang masih poek ngabalegbeg hayang ieu hayang itu tapi duit lu teu gablek ieu kudu kumaha aduh tolongan ke kapten ngajampekeun ya awak supaya rada paten gampang ka milikna we cepet katarima usaha geus usaha tapi tacan aya hasilna ngalamar ka mamana muter siga kolecek sampai ka nyogok ditipu anu nyieun aing jekel dasar apes lieur namani kana ubun-ubun pas aing nempo beas biak aing langsung ngalamun ampun ya ampun ku sial-sial teuing aya naon sih anu nempel di awak aing ting bating sabar baring usapan dada cenah usaha ge hese mun teu dibarengan doa hampuranya emak bapa lamun boga salah di awalan bismillah semoga bedoana dijabah tacan aya titik terang masih poek ngabalebek hirupna loba kahayang hanjakal duit tegabek dapur oyak ieu kapten beas-beak asana kurang sajen nasa kurang paten padahal geus usaha hider ka dieu ka ditu tapi can aya hasilna tacan aya titik terang masih poek ngabalebek hirupna loba kahayang hanjakal duit tegabek dapur oyak ieu kapten beas-beak asana kurang sajen nasa kurang paten padahal geus usaha hider ka dieu ka ditu tapi can aya hasilna Acan aya titik terang masih poek ngabalebek hirupna loba kahayang hanjakal duit tegabek dapur oyak kapten dapur oyak kapten dapur oyak kapten dapur oyak kapten Wendo, Non lid, keluar naon? gede-gede macam bangkong cina 24. Wih, Non lid, aing mah masangan gitu genep. sarua orangnya. Dia cari setan. Keluar eta. Kumaha ieu jeung? Eta info bener bagus eta. Oh, bebeakan orangnya. Di kodam jadi itu di kulon itu jauh ya. Ah, tak kena orang mah. Cek. hadir lieur nurutkeun zaman nu edan jalan kuari kunaon bisa ngomongin setan sampai ke kepikiran kunaon bisa kitu coba ge mangaca apa teu isin ka incu neangan info ka dieu ka ditu cenah supaya menang nomor anu jitu percaya kanu kitu apa mamang kurang cager coba mang mere contoh ka budak anu bener aya nanaon leutik ngaju bae kode alam bukos kieu nu nyieun aing teu paham nanyaan ka bejal mahes nangipi naon kos jalma anu rada apa mamang mabuk rawon motak jadi kosong ngomong nangis teu asuh gara-gara judi pakong mata batin angkat tutup coba melek heula dipikir dua kali mendingan usaha daripada main judi judi pakong nyian jalma loba bengong kapan cibolong anu geus teu kapake dasar otak ongkos HP anu biar patre judi pakong nyian jalma loba bengong kapan cibolong anu geus teu kapake dasar otak ongkos HP anu biar patre aya hiji deui jelema
jelema eta ngaranna si Sabit mun geus ngecak isuk nyampe kaburi sampai poho waktu ngabelaan beteng lapar cenah mah sesuatu nu bisa nyieun beunghar sia mah kasasar nurutkeun nafsu setan lain mah beunghar nu aya sia edan kudu kitu ja isin kadengena isin ka batur kadulur sareng tetangga hayangna kumaha adu lieur kana otak di beurang ti peuting ngecak sampai hulu botak tuh di dituna jalma beunghar hasil judi geura-geura hudang ulah loba teuing ngimpi mending kacai ngalau du geura salat minta ampun kanu agung ji geura-geura tobat mun hayang boboga eta kudu daek usaha lain ngadelkeun hasil pakrong nu aya sangsara judi pakrong nyeun jalma loba bengong ke panci bolong anu geus teu kapake dasar otak ongkos HP anu biak baterai judi pakrong nyeun jalma loba bengong ke panci bolong anu geus teu kapake dasar otak ongkos HP anu biak baterai judi pakrong nyeun jalma loba bengong ke panci bolong anu geus teu kapake dasar otak ongkos HP anu biak baterai judi pakrong nyeun jalma loba bengong ke panci bolong anu geus teu kapake dasar otak ongkos HP anu biak baterai. Olin, maghrib sini ke mana? Naon bah? Obat ke sholat dahar. Guys, ya dahar. Ngeluyur haru. Ditanya mau ku aing, ini semua ngaji nulis. Mau pulpen di jambu ku aing mah percaya bae ye. Ngomong nek ngecak pak. Cak. Ih, coba bina jasa sini jadi naon. Euy. Coba nurut ka kolot. Selau bebas. Lele. Keur naon kek? Keur nyieun batu cuk. Oh, nyieun batu. Zaman batu, edan ku batu, zaman batu, jelema, edan ku batu, mandi ngagarilik, ku siga suara jangkrik, tiburang ti penting sampai poho kabalik, moal bisa diusik, lamun ternyien kos gitu, sanajan anak ceuning, malahan menting ke batu, nyangka bisa kos gitu, tapi iya kenyataan moal be jadi lagu, lamun teu aya buktina hampura kasadaya, lain maksud lain hewa ulah waka marah heula aing ngenuku cari zaman batu, jelema, edan ku batu, zaman jelema, edan ku batu, aya batu panjawarna aya batu kalimaya cenah ngadengi meja eta batu mahal hargana nyiarana di mana belah mana tempatna dasar dia kapol aing nanya malah lalaga ada saharap cendol terkutuklah dia setan pas jalma anu edan gara-gara ieu batu moal mata katulungan sampai ka poho waktu ti berang awak gering tinggal tulang begadang nyieunang barang sampai katarang heran ti berang awak gering tinggal tulang begadang nyieunang barang sampai katarang heran unggal putih begadang awak sampai jadi pegang tarang manikeun herang buk jadi tambah carang meureun kuloba pikiran mikir iya mikir itu dua tingkat kuburan tapi teu meunangkeun batu awak mani bariru beungeut mani carelok nimu batu nu aya manggihan pocong dasar dia bagong penyakit malah di siaran batur mah meunangkeun batu lain asal sembarang